Saur Sayyidina Abu Bakar ka Kangjeng Nabi sateuacan Sayyidina Abu Bakar lebetkan agama Islam. Dina saatos naliti heula Kangjeng Nabi, memantau heula Kangjeng Nabi ku cara sumping ka Mekah ti Sam. Geus Sayyidina Abu Bakar teh ngawitanana mah ti Sam, ayeuna mah Syria kata Nabi Suriah ayeuna namanya. Tah kanabian Kangjeng Nabi teh kakuping kumanten. Lewat ngimpen aya bulan sareng matahari jatuh kana lahunanana. Salajengna ku anjeunna dibungkusan ku kain sorban gitu. Ku sabab anjeunna teh teu terang naon makna ngimpen eta gitu. Nya sumping ka rohib mun ayeuna mah kaajengan gitu nya. Anu eta rohib teh nyaan nyepeng kana kitab Injil, Torot, Jabur zaman kapungkur mu asli. Bahkan eta rohib teh tos lebet Islam ngan susulumputan gitu. Ku sabab sieun kapanggih ku Nasrani. Ku jalaran zaman harita perihal Kangjeng Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman dina kitab Torot, Jabur, Injil teh aya kateranganana. Tamu Nasrani jeung Yahudi zaman harita kalintang bencina ka Kangjeng Nabi. Sehingga sadayana gaduh kesepakatan andaikan aya Kangjeng Nabi ka daerah maranehna beudeuh diparaehan gitu. Termasuk anu cinta ka Kangjeng Nabi, anu muji-muji ka Kangjeng Nabi. Komo anu tos lebet Islam ka Kangjeng Nabi mah cenah urang paehan gitu. Tak kalebetkeun rohib eta tos lebet Islam disumput-sumput teh ka Islamanana teh ku ngedok sebagai pendeta. Tah di manaan ku eta rohib teh nya gitu perihal impian Sayyidina Abu Bakar sapertos dina kisah nu di luhur nu atos. Tah ku sabab nguningakeun yen impianan teh anu kacida luar biasa na kitu. Tah Sayyidina Abu Bakar teh dipaparinan manahna cinta ka Kangjeng Nabi. Tug dugikeun ka ti Sam angkat ka Mekah. Tanggeus dugi ka Mekah milarian Kangjeng Nabi. Tah tiap dinten tiap wengi teh ngabandungan Kangjeng Nabi we. Tah ngiring calik ngariung sareng Kangjeng Nabi. Mungkin sering calik jeung Kangjeng Nabi rasa cintana teh mungkin bertambah. Matak dina hiji waktos ku Kangjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar ditaros. Anu mana pertarosanana saur Kangjeng Nabi 5 la taslam. Naha cenah pangna salira teu acan lebet kana agama Islam. Saur Sayyidina Abu Bakar ngawaler laukun tak nabian palabudalaka minal mukjizati. Lamun teh marere salira sebagai nabi anu diangkat ku Allah. Nabi nate lain impiannya, lain diangkat ku halusinasi. Lain ungku mode jama ayeuna aku-akuannya diangkat ku setan, ku iblis, ku juri gitunya. Tah mangka pasti salira teh ku Gusti dipaparinan mukjizat. Nah mangka nguping kana pertarosan Sayyidina Abu Bakar kitu Kangjeng Nabi misaur. Saur Kangjeng Nabi ama takpika al mu'jizatu alati ra'aita pisam gitu. Nah Kangjeng Nabi teh teu uningaeun bahwa Sayyidina Abu Bakar teh ngimpen kapuragan bulan jeung matahari kana lahunanana henteu ngadongeng Sayyidina Abu Bakar teh ka Kangjeng Nabi kitu. Tah Kangjeng Nabi jol nyarios kieu ama takpika. Nah henteu nyekapkeun ka anjeun
nah henteu nyekapkeun ka anjeun naon al mujizatu. Nah henteu nyekapkeun ka anjeun naon al mujizatu mujizat. Alati tegasna mujizat roaeta jang barisan takna jang bilih roaetu nya roaeta anu ningali anjeun kana lati pisami di nagara Sam. Saur Kangjeng Nabi apakah henteu cekap impenan salira waktu salira nuju linggih kene di Sam, di Suriah aya namanya atau di Syria. Janten kampung halaman Sayyidina Abu Bakar teh di Sam gitu. Kangjeng Nabi jeung nyarios kitu. Wa abaro ha jeung ngamaknaan kana mukjizat atau kana lati jeung ngamaknaan kana lati sarohibu pendeta. Wa baroka jeung ngawartosan ieu rohib ka anjeun. An islamihi tina islamna rohib. Ta begitu nguping Sayyidina Abu Bakar karena cariosan Kangjeng Nabi sapertos neme ruas Sayyidina Abu Bakar teh nya pangna ruas Kangjeng Nabi jo terang kitu sagala rupana teh ceples jeung sakumaha anu kaalaman ku Sayyidina Abu Bakar nyebutkeun pendeta nyebutkeun anjeunna sumping ka pendeta nyebutkeun pendeta ngamaknaan terang sih Kangjeng Nabi teu model ayeuna ge jelema teh nya dukun eta mah kitu paranormal disebutna akan ada kejadian di Indonesia bulan 2 akan ada kematian anu enak teh ke ditempo teu apaleun saha nu paeh teh poe naon jam sabaraha beurang peutingna kitu menit ka sabaraha detik ka sabaraha kumaha paehna gitu teu apaleun bab kitu nama cuma kitu we babaledogan tabaheula mah anu kitu teh pan ayeuna mah dina medsos nya dipostingkeun meresahkan teh ucapan-ucapan kitu teh tah lamun teu bener mah mode di nagara nu lain mah ditewak manehna teh da ngaresahkeun teh komo ngaramah nu maot ngaramah bencana nya kana teh ngaresahkeun umum ngaresahkeun babasa kitu teh bahkan bisa ngadu domba kana teh nya ngadu-ngadu lamun teu kajadian teh ditewak dipancung teh dipencit digantung di Indonesia mah aman gitu ngan kecuali sebagianna aya anu deuk jujur atau menang jujur gitu ulah jujur teuing cenah di Indonesia mah gitu aya nu deuk pejabat deuk jujur teu kaci nu jujur teh kudu teu jujur tah nu kitu mah aman nu kitu mah padahal dosa gede kan aya katerangan sing saja mah nu ngadatangan arof jelema sok tahu pada mah teu nyaho naon teh asli nama eta mah piling-pilingan we babaledogan mangka ganjaran lamun tukang salat ya ku jamaah Islam ganjaran 40 poe salatna malah aya jadi hapa we tina salatna teh kitu lain salatna teu ditarima salatna mah saat rukunna dicumponan pangbatalana ditebihan sah gitu ngan ganjaranana malah aya jadi nol jadi lamun paeh keur salat da ku sabab salatna u ganjaran tah kupur paehna teh henteu alus kitu nya nyata nu ngadatangan ka peramal teh ka dukun ka tukang nujum ka tukang babaledogan tuluy ngabenerkeun kana ucapanana ngayakinkeun kana anu diucapkeunana bahwa nu diucapkeun teh bakal bener bakal kajadian gitu walaupun nya teh kajadian nya si eta teh tara misleuk cenah naon anu diucapkeunana teh tah walaupun kajadian eta mah lain ku sabab itu nyaho kabeneran gitu babaledoganana teh kabenerankeuna kabeneran we tah anu ngajadikeun kajadian teh tekad jelema anu nempok videona gitu ceuk anu nempo teh bobotnya kajadian tah ku sabab
pikiranana teh geus kadorong kana buah-buah kajadian tuh hatena geus palarecaya eta teh jadi doa. Tak kusab jadi doa anu bieuna moal kitu teh moal kajadian kitu teh jadi we kajadian. Lamun eueun nu ngaramal kitu mah kitu moal kajadian teh. So aya nu ngaramal tuh dinyakeun, dipercaya, diyakini, diucapkeun, ta eta ucapan-ucapan jelema-jelema eta. Jadi doa kajadian. Ta satuluina ulah nyamikeun cenapa Nabi Yusuf oge. Pan anjeunna tiasa kana perkara anu teu acan kajadian, eta mah mujizat da dipaparinkeunana ka nabi sareng rasul. Beda deui atuh mujizat mah. Bari Kangjeng Nabi Yusuf mah da mujizat. Naon perkarana apa? Cuk paribasa kana detikna, kana menitna, kana bakal kitu kieuna sagala rupana apa? Yang bisa ilmiah ngabuktikeun. Lamun teh mah hayang apal videona lah kitu kudu videokeun kete bakal kumaha brai kitu dina dampal pananganana teh. Atawa dina naon kitu tuh tempo kumane bakal kitu katempo. Ari ayeuna mah bisa kitu. Matak disuruhna ge arop sok tahu gitu. Nah, tukang nujum tajama Islam mah ulah ngadatang anu kitu lamun teu lebar kana ganjaran ibadah kecuali anu tara ibadah berat tara ibadah tambah kanu kitu naudzubillah. Gitu. Komo zaman kiwari mah gitu eta mah jang naekeun ieu we nama manehna supaya terkenal gitu ku wani ngaluarkeun babasa walaupun kupurkeun bae gitu da teu apal naon kupur. Hade tah ulah disamikeun ejeung ka nabi sareng rasul. Kitu model Kangjeng Nabi nyarios nu neme teh ka Sayyidina Abu Bakar eta mujizat ti Allah kanggo Kangjeng Nabi. Pan ieu Sayyidina Abu Bakar nyuhunkeun mujizat andaikan Kangjeng Nabi teh bener nabi ku nyarioskeun naon rupi anu kaalaman ku Sayyidina Abu Bakar jeung pendeta teh disangengkeun Kangjeng Nabi. Bala Sayyidina Abu Bakar teh tengah dongeng kumaha nya ka Kangjeng Nabi teh. Eta Kangjeng Nabi jeung tiasa nyebatan gitu. Bari jeung sakumaha buktina ceples sagala rupana henteu di mun ayeuna geuning nya aya tukang nujum, tukang ramal, dukun geuningan. Nanti saya akan lihat dulu. Nanti akan terawang dulu. Ya kos nu nya we. Baki kian teh kumaha ieu sangka loba duit mikirna teh. Wah, nanti tuh nanti. Itu nanti-nantiane babasana akan ini dan itu kan Nabi mah teu kitu. Itu aya peureum tulis curug kana tarang atau kurujat kerjut gitu. Nanti tuh ada laut sebelah kiri laut tuh ada karang. Tuh ada air besar. Pas nu nya pret dewa dua teh. Ulah selaku jami Islam percaya nu kitu teh. Ganjaran tina ibadah urang eueuh. Tukang ngimplang diimplang coba bahasa. Naudzubillah. Gitu. Nah, kade pahmi nya entah bisi. Mbah, jodoh abdi saha bah. Cenah jang urang implang. Ujang lalaki, mohon cenah lalaki mah sebetulnya. Orang implang. Oh jang. Pijodoh ujang awewe. Awewe. Kayak orang aya huncutan jang. Mahnya tuh huncutan awewe. Kudu diimplangnya nu kitu mah. Entang pahmi. Wa barokah an islami palama sami'a maka dina waktosna nguping saha Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu qala maka ngadawuh Sayyidina Abu Bakar. Begitu Sayyidina Abu Bakar nguping kana cariosan Kangjeng Nabi disuhunkeun mukjizat hal anu wah gitu. Kangjeng Nabi sasangem ngadongeng Sayyidina Abu Bakar sareng rohib teh. Sayyidina Abu Bakar
paparian hidayah ku Gusti da cerdas ya Abu Bakar. Teu kudu menta-menta anu wah cenah kitu. Karek ku babasa Kangjeng Nabi kitu ge geus yakin. Kitu yen Kangjeng Nabi teh nya nabi sareng rasul. Apal kana naon rupa anu dilakukeun ku kami. Saur Sayyidina Abu Bakar, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Wa aslama wa hasana islamah. Qala ngadawa Sayyidina Abu Bakar, asyhadu nekadkeun abdi an kana yen sanyana kalakuan sareng tingkah eta la ilaha lain pangeran atawa la ilaha henteu aya pangeran anu wajib diibadahan ku sabenerna dina ayana eta mawujud ilallahu angin tegasna Gusti Allah. Mamatang simak itu lu buat nanya. Lamun pangersa gasol mah la ilaha illallah lain pangeran salianti Allah gitu we. Wa anaka jeung saestuna anjeun Muhammad saur Sayyidina Abu Bakar eta Rasulullah utusan Allah. Wa aslama ta aslama fil madi aslama af'ala akromanya biasulasi majid warna kahiji bab kahiji af'ala akroma wa aslama sareng lebet Islam Sayyidina Abu Bakar wa hasana jeung nyae-nyae ye Sayyidina Abu Bakar islamahu kana kaislamanana Sayyidina Abu Bakar. Tos kitu lebet teh Sayyidina Abu Bakar kana agama Islam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu teh nyata sakumaha rohib nyarioskeun. Da aya teh dina kitab Taurat Injil teh nya perihal manakib Sayyidina Abu Bakar bakal ka ragragan bulan jeung matahari dina impenan tuh datang ke pendeta. Ada ayat tulisanna eta pendeta teh maca tulisan dina kitab Injil, Jabur jeung Taurat. Gitu, tulis Sayyidina Abu Bakar bakal jadi khalifah gegentos Kangjeng Nabi. Wahasana jeung nyae-nyae ieu Sayyidina Abu Bakar islamahu. Karena Islamna Sayyidina Abu Bakar. Nah, gitu.